Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kumaha damang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang materi bahasa Sunda dengan materi pokoknya adalah memahami karangan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Naon ari anu disebut karangan? Karangan nyaeta ungkapan pamikiran atau perasaan si penulis nu dijieun dina bentuk tulisan. Unggal karangan ngabogaan unsur-unsur cerita di antarana tema, amanat, palaku, latar, suasana, jeung galur. Hayu, ayeuna urang bahas hiji-hiji unsur-unsur caritana. Nu kahiji tema. Tema nyaeta jejer anu dicaritakeun. Nu kadua aya amanat. Amanat nyaeta pesen ti pangarang pikeun anu maca. Nu katilu aya unsur palaku. Palaku nyaeta tokoh nu aya dina eta carita. Nu kaopat latar. Latar nyaeta tempat jeung waktu lumangsungna hiji kajadian dinu carita. Nu kalima nyaeta suasana. Suasana mangrupa kaayaan anu aya dinu eta caritaan. Terakhir alur. Alur nyaeta jalanna hiji caritaan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.